Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak ya. Ki Kampak akan terus menghibur dengan stand up komedi Sunda ya. Di dia Ki Kampak rek caritanya Ki Kampak waktu SMP boga temen arana Dimas. Nu arana Dimas eta beuki ngobrol. Lamun guru keur nerangkeun teh yo keur nerangkeun bahasa Inggris teh tama ngobrol apa ngabeukieun teh ngajakna teh nyekot Noel Noel mun hayang ngobrol teh toel toel ngobrol jeung Ki Kampak teh nya keur zaman SMP teh ngobrol guru keur ngajelaskeun ieu ngobrol wae ngarasa teu dihargaan eta guru bulwer teh panghapus teh nya anu make kayu nuhun malah ngincet si Dimas teh set buset bisa anjing si Dimas begitu ngincet dibanting ku panghapus siji deui set da akibat ngobrol wae begitu di kitu dibanting deui ku jidar plos ngeplosnya teu beunang tah si Dimas teh akibat ngobrol wae tungtung mah ka dieu Dimas ngobrol wae sia guru keur ngajelaskeun teh tungtungna si Dimas naon ditangtungkeun di hareup ditangtungkeun hareupeun papan tulis Ki Kampak seseurian ningali si Dimas sarua tah Ki Kampak ge dipanggil ka hareup tungtungna mah jadi nangtung duaan tamentak lamun misalkeun keur sakola lamun guru keur ngajelaskeun perhatikeun ulah ngobrol ngebaceo ka mana karep teu merhatikeun kos si Dimas pinter lamun guru keur ngajelaskeun keur nerangkeun apa yang mau ditanyakan nggak ada bu katanya sudah jelas jelas paham paham si Dimas gitu tah giliran deh balik bingung celengak celinguk Noel ai tadi naon sih Pak anu dijelaskeun ku guru teh ye Aisyah tadi ngomong ke aing paham ka guru paham cek guru mengerti mengerti apa yang mau ditanyakan tidak ada kunaon ayeuna balik nanyakeun puguh aing teu ngarti cenah teu paham ieu teh astagfirullahaladzim gagal paham ieu mentak manehna mah sakola teh naon teu naek nepikeun kadua kali tah di dinya akibat teu memperhatikeun teh mentak lamun keur ngobrol jeung guru perhatikeun lamun guru ngajelaskeun teh perhatikeun lamun guru ngobrol nerangkeun perhatikeun lain ka mana karep eta mah tungtungna di dinya gagal paham jadi we teu naek-naek. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.